Cerat lagi. Nangis salat kan. Pohoy. Can. Berarti mana can Islam Emang naon eta Islam? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Oh, antar heula urang yuk. Bung, Ih, siapa? rek naon? Nyuci uang. Cuci uang kumaha mana? Uang di seuseuh ruksak. Lain uang kitu, lain hasil korupsi deh. Aslina lain. Lain, nah, jadi kotor tuh hidung. Sarua hideung tengah jedik halis ngaran. Hayam chicken ngeunah cigana euy. Keur puasa urang mah teu meunang dahar. Nah, puasa naon aya kieu? Puasa Daud. Tah, puasa paling tepat nahan naon? Tunduh. Jeung Hana yang udut. Jajangot lamun pindah ke tengah disebut nampuru dada. Lamun pindah ke handap Baena puasa tuh. henteu. Nah, Udah puasa mah puasa Daud. Nah, puasa teh teu kuat nahan naon aya maneh? Teu kuat nahan lapar jeung haus. Geus, Geus. berapa tunduh kuat. Aslina jeung naon? Lucu. Sia tadi kawan. Balikan. Oh, coba. Waduh Pak. Aib jawabanna. Jeung tunduh. Lah kan bieu urang guys, tunduh jeung hayang udut. Gimana puasa Daud nanya ke deh Mana lain heula. Paling teu kuat. Heula. Balikan deui. Ayam chicken.